golok Omas palain sembarangan mimiti nyin golok Omas mah eta teh dibelem si besina geus dibelem ge nya nama lain dipantekan cara urang pangodokan trang treng trong trang treng trong trang treng trong sama paranti bawang nu kos kitu di Ciomas babaheula aya ngaranna Kisah Ikin ngaranna dicekel eta beusi nu hurung teh dipaut make leungeun teh nyin golok Ciomas nu mantak terkenal teh lain sa Ciomas-Ciomasna dibacakeun babacaanna bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Jabbar ya Bak mau diteruskeun ku aing jakus ya direkam di pautan